Apaan sih ya? Naon tuh? Sikan ambak. Di dieu geuning si lain teh, hah? Ai sia kunaon? Ngerakeun pisan hirup teh. Ai naon? Lain aya naon sia. Ai ngerakeun pisan sia mah hirup teh. Ye, cikene eta tadi isuk-isuk tangka cau nu batur dirarad ku sia. Dieu eta bieu si Mang Jajangna datang deui ka dewek. Datang deui ka mama pajarkeun teh cenah eta pagar diruksak ku sia. Ae. Nah, ngerakeun pisan sia teh hirup teh. Henteu dunuan. Henteu kumaha sia eta buktina geuningan si Mang Jajang datang ka dieu. Si Karman meureunang. Eueuh si Karman. Dina ieu mah eueuh si Karman teu dicaritakeun, teu dibejakeun si Jajang oge. Ngomong nama ku maneh. Maneh tah nu minang disebutkeun ku si Mang Jang mah. Ai na sia teh nya meuni ngeselkeun pisan hirup teh dikadek sia gerahnya ye ku ayeuna. Ai kadon leweh deui gerahnya. Lain abi dunuan. Kusaha tuh? Ai lain ku sia mah. Ai. Gebog jauh ku si Karman. Wah. Dewek teh hayang nyaho. Pokona mah tadi si Mang Jang nyaritana ku sia. Da sidik geuningan bedog oge aya di sia. Ai. Yeuh, dengekeun sia kecap. Dewek teh ye jelema pangbeungharna di dieu. Dewek teh sodagar. Nah, ari sia kalakuan teh bet ngerakeun. Tira ku dewek ditagih ku batur. Dipenta ngabenerkeun pager. Nu bener we atuh sia. Ai sok ayeuna mah teh hayang nyaho. Pokona sia indit ayeuna keneh benerkeun itu pager. Sok buru. Sok buru ai nya. Keun ieu mah jukut mah ku dewek lah. Nah, hateuing. Sok buru. Nyau kieu mah mending jadi balik we. Naon nuturkeun ka hayang si Karman. Nasib.